Rubina manusia dibandingkan sareng ciptaan anu sejen, manusia teh puseur ciptaan Gusti. Dumasar kana ieu, upami sarimbag nyeples Gusti Allah, tangtos manusia gaduh sifat anu mulia. Mung manusia anu dipaparin mandat, atanapi parentah, atanapi naon anu kedah dipidamel dina kahirupanna. Manusia dipiwarang murba kana saniskara. Tadi disebatkeun sato ageng, sato alit, lauk, manuk, sagala rupa nu diciptakeun ku Gusti teh kedah dipurba ku manusia. Hartosna manusia anu ngatur eta, anu ngolah eta mangsa harita. Gusti pangangon nu sae nu nuntun kahirupan nuntun kacai nu herang ngicakeun ka Gusti pangangon nu sae nu nuntun kahirupan nuntun kacai nu herang ngicakeun ka Sampurasun pamiarsa nu pikaasih ku Pangeran, tepang deui dina acara Gentra Kahuripan. Pamugi para wargi sadayana aya dina panyalindungan Gusti Yesus, aya dina jiat rahmat, oge aya dina ginanjar kawilujengan. Paguneman dina danget ieu nyandak jujur komitmen Allah ka manusia nu tigebrus kana dosa. Tos aya di dieu janten narasumber Kang Adang. Kumaha damang? Puji Gusti sehat sapapaosna. Amin. Oge aya Pak Andri, saturan wilujeng sumping, oge Cedesi. Hayu ayeuna urang ngaguar perkawis komitmen anu janten emutan abdi teh. Nuhun kumaha sih Gusti teh bet kedah ngadamel komitmen ka manusia, padahal manusia teh eta banderna luar biasa. Anger we kagoda ku iblis, tapi Gusti bager. Kunaon tah Kang? Kanaonannya sakitu pentingna seolah-olah jalmi teh nya dipayunkeun Gusti. Gitu jalmi teh. Padahal saha da jalmi teh ciptaan Gusti kene. Tangtos ieu hal anu paling penting nu sae nu ku urang tiasa ditinggal. Kangge pangajen paling henteu urang tiasa ninggal, pangajen kangge diri urang teh sakumaha sih salaresna. Kumargi seueur jalmi anu kaicalan jati dirina. Kumargi kitu ninggal komitmen Gusti ka manusia, mudah-mudahan mugi sareng mugi ieu kaayaan urang anu hilang pangajen ka diri urang ka sasami tiasa digugahkeun deui, dipulihkeun deui. Sakumaha pentingna manusia pikeun Gusti, dugikeun ka Gusti midamel komitmen. Dumasar kana kajadian pasal anu kahiji ayat 20 genep dugi ka 28. Ku abdi diaoskeun kangge urang sadayana. Kieu Allah ngandika ayeuna urang nyieun manusia masing nyeples sarimbag jeung urang sinamurba ka bangsa melauk, ka bangsa manuk jeung ka bangsa sasatoan. Boh sato piaraanana, boh sato leuweungna, nu galede nu laleutik. Lajeng Allah ngadamel bangsa manusia nyeples mantena, ngadamel lalaki jeung awewe. Geus kitu diberkahan timbalanana masing loba anak, turunan marane sing nepi kaminuhan ieu bumi sarta murba ka eta. Janten upami ninggal dasar pangandika Gusti ieu urang tiasa terang kunaon Gusti gaduh komitmen ka manusia. Rubina manusia dibandingkeun sareng ciptaan anu sejen, manusia teh puseur ciptaan Gusti.
Dumasar kana ieu upami sarimbag nyeples Gusti Allah tangtos manusia gaduh sifat anu mulia. Urang teu tiasa nyangeukeun kitu ka ciciptaan anu sejen, misalna ka hayam. Hayam ciciptaan Gusti, nah hayam mulia. Henteu. Kamuliaan manusia itu sanes kamuliaan anti sumping ti dirina, tapi kamuliaan anu dipaparinkeun ku Gusti Allah. Upami henteu mulia mah kumaha manusia tiasa ngalaksanakeun pancen ti Gusti Allah kangge murba kana ciptaan sejen. Kumargi manusia aya sifat kamuliaan ti Gusti, margi kitu didangu, diturut, tiasa murba karena ciptaan sejen. Anu salajengna dumasar kana pangandika Gusti anu sami, urang tiasa ninggal oge mung manusia anu dipaparin mandat atanapi parentah atanapi naon anu kedah dipidamel dina kahirupanna. Manusia dipiwarang murba kana saniskara. Tadi disebatkeun sato ageng, sato alit, lauk, manuk, sagala rupa nu diciptakeun ku Gusti teh kedah dipurba ku manusia. Hartosna manusia anu ngatur eta, anu ngolah eta mangsa harita. Sasatoan tangtos sadayana sieun ninggal ka manusia kumargi manusia lir ibarat Allah kumanten gampil nama ta eta. Eta nu kadua anu sok disebut dina istilah teologi mah mandat budaya cenah. Dan tentang waler ulang salaresna ieu teh supaya hayam masing-masing jenis hayam tetap lastari, tetap aya, tetap henteu punah. Eta salasna tugasnya manusia. Tatangkalan naon sagala rupi tiasa hirup aya teh salerosna tanggung jawab manusia. Ti mimitina ieu mandat budaya. Sagala rupi ngurus miara ngokolakeun teh dipercantenkeun ka manusia. Kumargi kitu upami ngaos salajengna urang tiasa ninggal sasatoan eta dinamian teh ku Bapa Adam eta teh. Dibariskeun dinamian. Panta-panta kitunya saha namina masing-masing naon namina. Tinu naon urang tiasa ninggal ieu Bapa Adam nyarios mangsa anjeunna teu ambu Hawa teu acan diciptakeun ku Gusti saur Bapa Adam teu aya pasangan anu sepadan sareng Bapa Adam. Tangtos ninggal kana naon meureun ninggal kana sasatoan, ninggal kana ciptaan anu sejen. Ieu mah sanes pasangan abdi. Manusia mah kedah sareng manusia. Manusia mah kedah murba kadinya. Anu katilu anu pamungkas kunaon Gusti Allah gaduh komitmen ka manusia sok sanaos tos gubrag kana dosa nyaeta Gusti teh gaduh hubungan sareng manusia mah. Gusti sareng manusia teh aya timbal balik, aya hubungan, aya relasi. Katinggalna atanapi urang tiasa mastikeun dumasar pangandika Gusti, Gusti teu aya hubungan anu secara langsung saling sareng ciciptaan sejen. Mung manusia anu gaduh hubungan langsung. Loma lir ibarat ku urang kieu. Urang aya dina pakempelan, urang ayeuna ngariung sami-sami magunemkeun hal ieu, urang gaduh hubungan. Da upami urang teu gaduh hubungan moal tiasa sasarengan. Mangsa harita disanggeukeun Gusti Allah sagulung sagalang sareng manusia. Aya hubungan. Hartosna ieu kaajen pisan manusia teh. Kumargi hal kitu Gusti Allah mangsa manusia gubrag kana dosa ku kaasihna Gusti Allah ngadamel komitmen anu dipaheutkeun ku anjeunna nyalira nyaeta baris nyalametkeun. Kitu lah. Mohon. Mangga Bu Desi aya Ieu teh ditaroskeun. abdi teh aya pertarosan ka Pak Andris ya Pak. Kan manusia teh parantos tigebrus kana dosa. Tanaha komitmen Gusti Allah teh tetep upami tadi ngadamel ti Pak Adang eces pisan eta mah yen Gusti teh ngamuliakeun ciptaanana uta urang teh panciptaanana ciptaan Gusti Allah nya eta teh tetep ngamuliakeun urang. Komitmen Gusti itu tara robi-robi. Jatuh sekali di komitmen anjeunna mah tangtos eta mah kekal. Jadi moal dugikeun ka batal. Upami numutkeun tina peristiwa-peristiwa seperti anu disebatkeun dina Kejadian 3 ayat anu ke-15 kekekalan janji atanapi komitmen ti Gusti teh aya 3 rupi dina kitab suci mah gitu. Nyata dina Kejadian 3 ayat anu ke-8 panginten ibu pamit
ieu tiasa pangaoskeun dina kajadian 3 ayat anu ka-8 cobi kira bakal katinggal eta teh komitmen Gusti anu teu batal teh. Dicobinya kejadian 3 ayatna anu ka-8 anu kieu unggelna nu lalaki ku Gusti Allah digentraan. Maneh di mana? Maneh di mana? Itu tak hartosna Gusti teh milarian ciptaanana. Sanes teu ngagebreus kana dosa tetap dipilarian di mana? Eta hiji buktos anyana berkomitmen aya nanti tuh ngamuliakeun bade ngamulia sanaos tos ngagubra atos cacat atos cela atos kotor atos naon kitu teu aya gunana lah muluk ieu nama tapi ku Gusti pada anjeunna anu ngadamel anya nu nyiptakeunana tetep eta teh anak kuring kitu nya. Datar eta teh ciptaan kuring tetep ku anjeunna dipilarian. Eta anu kahiji dipilarian deui sanaos oge tos ngagubrakeun dosa. Tah urang itu sadayana pan biasa kieu teh kumaha tos kapenak ku Gusti, tos dipilarian, urang kapenak tah ayeuna janten kieu sapatusna kitu. Eta komitmen ti Gusti anu kahiji atau anu kadua, komitmen anu naon kitu penebusan pertama. Anu kahiji urang teh nyaeta salametna ku atuh ku panebusan ti Gusti teh nyaeta urang salamet. Ya, dipilarian teh sanes kanggo ditoongan sanes kanggo saukur naon kitu aya di dinya keun bade antep tapi bade disalametkeun. Eta nu kadua bade disalametkeun. Ya kitu da Gusti mah pas tos ninggal kaayaan atos ngagubrag kitu piraku bakal disenturungkeun deui kitu nya. Tapi dicanak deui, dijahit. Atuh anu katilu dina kajadian 3 aya anu ka-21 geura cobi. Eces pisan di dinya teh kumaha urang bade di komitmen Gusti teh. Ayatna anu ka-21 kieu unggalna aranjeunna ku Gusti Allah dipangdamelkeun anggoan tina kulit sato sina diaranggo. Dosa anak anu tadi mah caang katinggalnya ditaranyang lah istilah namanya eta teh apa ditutupan ku Gusti. Ya, urang geus dosa ngapukeun wae dosa mena salah sorangan. Nama kudu ditutupan segala rupa tapi ku Gusti mah teu ditutupan deui. Bener kaasihna. Tah gitu dipangdamelkeun ieu anggoan tasa ngatutup segala rupi kasalahanana dosana kalepatanana ku Gusti mah ditutupan. Tah urang teh kitu. Ya teh. Urang sanes teu gaduh dosa. Urang teh sanes teu gaduh kalepatan. Urang gaduh kalepatan, gaduh dosa, gaduh kasalahan. Tapi ku Gusti kumaha sayang-sayangna nyaah-nyaahna ka urang ditutupan eta kasalahan itu dicaangkeun digetakkeun ka batur, ditembung-tembungkeun ka batur. Henteu. Tapi ku urang ditutupan kumaha eta teh aib. Nah aibna ditutup ku Gusti ngalangkungan Gusti Yesus gerangke saterusnya ku Padang bakal dieces ka eta teh duwikeun ke wah ku Padang mangana ke dibongkar sadayana oge urang teh tiasa duwikeun ka ngahiji sareng Gusti ke di sawarga tah kitu ibu panginten pasarosan Oke, aya tambihan Mohon. Janten urang eces pisan di dieu sok sanaos manusia tos ngagubrag kana dosa Gusti Allah henteu liren ngadamel komitmenna. Buktosna dilajengkeun ku Gusti Allah milari jalmi. Anu kaduanya yogikeun janji dina kajadian 3:15. Gusti gaduh janji hiji mangsa bakal kajantenan mumusuhan antawis turunan istri sareng oray. Eta teh janji kangge kapayun. Disebatna eta teh proto evangelium dina bahasa ieu mah atanapi bewara Injil kahiji. Anu pertama baris aya Injil. Injil teh saha? Injil teh Gusti Yesus. Injil teh sanes seratan, sanes kitab, sanes nu sejen. Dina konsep keyakinan urang, Injil teh Gusti Yesus ku anjeun, anjeunna teh Injil. Tah disebut ieu teh Injil kahiji. Istilahna nu diange proto evangelium. Anu kadua nyaeta kurban. Ayat 21 eces. Gusti ngange ciciptaanana makhluk nyaeta sasatoan anu henteu ngiring kana kagiatan ami damel dosa tapi dikurbankeun. Ditelasan, dicanak kulitna kangge nyimutan jalma. Ieu oge lambang. Kurban Gusti Yesus kapayun teh bari samodel kitu. Janten ngalangkungan kurban Gusti Yesus anu sampurna, manusia anu dosa teh tiasa katinggal sampurna. Janten lumangsungna komitmen Gusti Allah teh eces pisan.
Anjeunna nyalira anu nyari jalma sok sanaos dosa. Anjeunna anu nyalira anu ngajanjikeun bakal aya penebusan. Anjeunna nyalira anu janten korbanna. Gitu. Eta sato nu dipeunci teh mangrupikeun lambang ngocorkeun getih nyerenkeun nyawa pikeun panebusan. Sakitu. Ai ieu teh naon teh buktos komitmen Gusti Allah teh naha ngalangkungan naon tak kitu Pak. Mohon. Saurna teu liren tadi teh nya sok sanaos gubrak kana dosa ayeuna Gitu. buktosna mana teu liren teh gitu. Nya buktos. Nah, urang kaleresan ieu upami di aos mah nyangkolong kana waktos teu cekap tapi ku abdi disebatkeun ke dina waktos simpe waktos rineh mangga dititen nyalira. Abdi mintonkeun sababaraha buktos Gusti ngajaga eta komitmenna. Nya eta ngalangkungan nu. Nu kahiji ngalangkungan nu disaur ku Gusti. Ti sawatara jalmi anu hirupna teu kamana ku Gusti. Dipilih Nuh sakulawargi, Nuh istrina, 3 putrana, sareng oge mantuna. Dipilih ku Gusti. Ngalangkungan Nuh anu dicatet dina Kajadian 8, sapanjang pasal eta Nuh dipilih. Kangge nyepeng janji. Janji naon? Janji anu didugikeun ka Adam. Ka Adam teh diteraskeun ka Nuh. Janten Nuh teh nampi janji anu sami. Dipiara ku Nuh. Buktosna naon? Saparantos rengse caah ageng Nuh ngayakeun kurban. Tah eta dipiara pan kurban. Lajeng kumaha ka Ibrahim. Nu dicatet dina pasal 12, pasal 15, pasal 17. Ibrahim sareng putrana Ishak sareng Yakub sami-sami dipasihan janji anu sami. Janji hiji mangsa baris aya penebusan. Nguihkeun deui jalmi anu ku abdi tadi dijelaskeun yen mangsa diciptakeun mulia, kaajen ku Gusti, raket sareng Gusti, hoyong diuihkeun deui. Ngalangkungan ieu janji ieu. Ka Abraham, Ishak sareng Yakub pasal 12, pasal 15, pasal 17 kitab Kajadian. Salajengna ngalangkungan Musa dina kitab Keluaran. Gusti oge maparin janji. Keluaran 18 dugi ka 21. Musa dipaparinan hukum Taurat. Musa dipaparinan kumaha cara ngurban anu leres. Musa dipaparinan seueur-seueur hukum-hukum. Kangge ngapi ngajari nganteur Musa sareng jamaah Gusti atanapi umat Gusti mangsa harita tiasa nemonan pangandika Gusti. Tiasa ngartos perkawis janji Gusti. Hiji mangsa hirup baris disampurnakeun. Mangsa harita ngalangkungan Musa nyaeta ngalangkungan Taurat. Ngalangkungan aturan-aturan ti Gusti. Kurban teras lumangsung. Ieu teh sanes pucukna, sanes puncakna. Janten dipiara tah janji teh ku Gusti ku anjeun. Anu pamungkas ngalangkungan Raja Daud. Anu dicatat dina 2 Samuel pasal 7 sareng salajengna. Salajengna ieu janji teh henteu liren di Daud. Raja-raja salajengna anu disahanapeun Daud oge nyepeng kedah ngalaksanakeun, kedah tigin, kedah mancok kana janji anu sami. Dugikeun ka sumping engke anu janten puncak. Anu bahasa urang mah penggenapan. Anu nyumponan nu sampurna janji teh. Tah pamungkas di Daud. Di separantos Daud ngalangkungan nabi-nabi fungsina ngemutkeun ka turunan Daud. Daud tos kenging janji ti Gusti Allah perkawis baris aya penebus, aya Mesias disebatna, aya jalmi anu baris ngorbankeun diri anu sampurna kangge nyalametkeun urang. Raja-raja saparantos Daud tuh kenging panegor ti para nabi. Dugikeun ka anu nabi pamungkas Malaki. Eta masihan terang supaya janji eta tetep dipiara ulah pegat. Gitu tah. Janten ieu sababaraha tokoh anu mintonkeun ngalangkungan saha wae kumaha Gusti ngajaga janjina. Tah bari dibetot we tiap tadi dicarioskeun sanes muka Daud, Musa, mohon. Aya cenah puncakna mangga saha tah puncakna. Tah hayu urang aos heula nya margi ieu dasar. Penasarannya. Mohon. Ieu pamungkasna parantos dicerewelekeun da ieu panjang tuh da ribuan tahun nya. Upami ditinggal ieu mah teu cekap waktosna. Puncakna we hayeuna, pucukna atanapi kasampurnaan tina janji eta teh saha. Nu kahiji urang tinggal heula dumasar dina Injil Yohanes 3 ayat 16.
Eta Yohanes saurang, 3 ya ayat mah langsung we 13. 2 ayat lah. Mangga. Anu saurang deui punten pangaoskeun 2 Korinta 1 ayat 20. Mangga. Mohon. Nu Yohanes heula panginten Mohon ya. mangga Yohanes 3 ayat 16. 16. Karena kacidak mika asihna Allah ka alam dunya, nepi kamasihkeun putra tunggalna, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi menang hirup anu langgeng. Tah, kacida mika asihna ka alam dunya. Alam dunya nu dimaksad hiji teh nyaeta manusia sareng ciptaan anu sejenna dipikaasih ku Allah. Tapi tidinya nu disalamatkeun teh sakumaha dosa gubragna ngalangkungan manusia balu karena ka alam nya kitu oge proses dina nyalametkeunana. Manusia heula anu kedah diuihkeun. Yohanes 3 ayat 16. Gusti Allah kacida mika asih ka manusia jarang ka dunya. Ngorbankeun putrana kangge nyalametkeun manusia. Anu percanten ka eta ka anjeunna teh nya eta ka Gusti Yesus kumanten kenging kasalametan. Tah kitu oge ngalangkungan jalmi-jalmi anu disalametkeun teh alam oge disalametkeun. Margi kieu buktosna upami urang parantos disalametkeun ku Gusti tangtos urang ngahargaan alam teh ulah samanea ulah nyanak sagala rupa ngan ukul kangge kahoyong urang kapentingan urang Teu dipiara urang teu ngemut kangge anak incu urang teu ngemut kangge batur oge meriogikeun urang teh henteu naon henteu mun ieu mah bahasa ieu mah maruk gitu. Bahasa ayeuna mah urang teu maruk. Margi urang tos dilereskeun di lebet Gusti. Yen ieu teh kangge urang sadayana. Diolah, dikelola ku urang tapi kangge kamaslahatan. Ieu saha nu tiasa ngalakukeun ieu mung jalmi-jalmi anu tos percanten ka Gusti Yesus, margi tos dipulihkeun. Atuh hutan Pribadina. Teu kenging diduguran. Mohon teu kenging. Tah salajengna dina 2 Korinta 1 ayat 20. Sababnya ku jalan Anjeunna Allah geus ngadawuh nya tina sagala janjina. Eta sababna ari urang ngagungkeun ka Allah anu ngucapkeun amin teh bari jenengan Yesus Kristus. Tah, ieu langkung eces deui ngiatkeun Yohanes 3:16. Yen Gusti Yesus teh kasampurnaan janji Allah teh, penggenapan sampurna janji Allah teh. Anjeunna nu datang, anjeunna anu respon atanapi ngawaler kana naon anu janten bubutuh manusia. Mung Gusti Yesus anjeunna oge anu nanggel manusia tina hukuman dosa. Anjeunna henteu liren ti dinya. Ngalangkungan Roh Kudus anjeunna oge nyarengan ngajamin. Sadaya pada melan Gusti Yesus teh mangrupikeun pada melan anu dijamin kangge bahasa anu yeuna mah diverifikasi ku ayana Roh Suci dimetreikeun cenah. Boh pengorbananna, boh maotna, boh dampak tina pengorbananna kangge nu jalmi nu percanten sadayana dimetreikeun dijamin ku ayana Roh Suci. Tah kitu patali sareng saha nu janten puncak teh sakali deui nu janten puncak komitmen Gusti Allah kangge nyalametkeun manusia anu dosa Gusti Yesus. Tos jentre nya punya tos jentre Pak Adam ieu teh abdi teh penasaran kumaha tah upami eta komitmen Gusti Allah ka jalmi-jalmi saparantos anjeunna dipentang dina kai palang teh apa? Saparantos kajantenan Gusti Yesus ngorbankeun dirina meureun kumaha kalebet urang. Timangsa harita ka dieu dugi ka payun. Jadi timangsa harita ayeuna dugi ka payun. Tah kumaha? Nah janji Gusti Allah teh tetep lumangsung atawa pilirennya kitu nya. Leres pisan ieu penting kangge urang kangge ngiatkeun teras lumangsung. Dina catatan pangandika Gusti Matius 28 ayat 20 Gusti nyangemkeun Gusti baris nyarengan salalawasna dugikeun ka panungtungan. Moal petot-petot. Nyarengan anu percanten. Percanten karena ka Gusti Yesus teh anu puncakna. Saha wae nu percanten ku Gusti baris disarengan. Maksa disarengan ku Gusti naon? Nya dijamin sagala rupina. Anu kadua nya kitu oge dicatet dina misalna Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat anu kalima. Ibrani 13 ayat anu kalima. Anu kalima. Kieu unggalna
pangandika Gusti sanggeuy geus paroho kana pepepeling Allah anu mepelingan aranjeun kawas ka putra-putrana pepelingna anaking regepkeun pepeling pangeran ulah nyungkelit lamun diseuk-seukan. Tah, Gusti Allah lir ibarat Rama ka putra. Aya Rama sareng putra apa tebih henteu. Caket raket. Rama paruh raket atuh aya sasarengan. Teu tiasa mepelingan hiji Rama upami teu terang kalakuan putrana nek pamelingan naon. Adi sangemkeun di dia Gusti teh mepelingan ulah nyungkelit. Upami dicaur Gusti di ieu dicaram ulah milampah dosa. Eta ngaminton ganaon ayeuna nu percanten ka Gusti Yesus teh disarengan. Lir ibarat Rama ka putra nyarenganna teh. Urang teh kunaon tiasa milampah leres sae margi hal ieu panyareng ti Gusti. Kitu oge disangemkeun dina Filipi 1 ayat 6 sami. Gusti moal petot-petot nyarengan jalmi nu percanten. Tah kitu kaayaan jalma nu percanten saparantos Gusti Yesus ngurbankeun dirina di kayu salib anu percanten ka anjeunna kaayaana teh kitu disarengan ku Gusti Allah. Pamungkas patarosan. Mohon. Tadi anu percanten kamantenna. Tah nah mung kang komitmenna teh mung kanggo anu percanten wungkul. Nah aya deui kanggo nu sanes. Mohon. Janten tangtos tadi urang ninggal nah cekap di dinya kumaha salajengna. Rupina kahirupan teh henteu liren di dinya. Urang tinggal heula dina Wahyu 21 ayat 3 dugi ka 4. Urang tinggal heula Kieu unggalna aya suara tarik tina tahta unina. Tempat Allah ayeuna geus ngahiji jeung manusia. Mantenna rek sasarangan jeung maranehna. Maranehna bakal jadi umatna sarta manehna bakal jadi Allah maranehna. Mantenna bakal nyusutan cipanon maranehna. Paeh kasedih piceurikeun kanyeri moal aya-aya deui sakur nu heubeul geusirna. tah rupina kahirupan urang teh kan ayeuna naros atuh kumaha cenah ieu jalmi teh. Nah cekap di dieu kumaha engke kapayuna. Ieu hiji jaminan. Yen mangsa di kahirupan salajengna aya dua hal anu penting. Upami urang nyepeng pageh pangandika Gusti percanten ka Gusti Yesus margi saparantos peristiwa pengorbanan Gusti Yesus urang kedah percanten ka anjeunna dugi ka panungtungan dunya. Saparantos panungtungan dunya urang baris aya dina hiji kaayaan saurna kieu Gusti Allah kumanten aya di maranehna. Urang teh bari sasarengan jeung Gusti Allah. Wih deui kan anu diserat dina Kejadian pasal 1 ayat 28 dugi ka 30. Mangsa manusia diciptakeun mimiti. Wih deui sasarengan deui jeung Gusti Allah eta nu kahiji. Gusti Allah teu ka mana mah atuh jaminan pisan. Anu kadua aya disebut pemulihan atanapi diuihkeun deui kaayaan dunya. Anu gering moal ngarasa nyeri deui sagala rupa penyakit diicalkeun. Alam oge dipulihkeun deui sehat deui. Raos deui disangemkeun dina kitab Yesaya mah urang teh henteu sieun upami ameng jeung orai mati jeung anak singa nah eta kajantenana engke di sawarga cindekna. Jadi eta puncak kaayaan anu dijanjikeun ku Gusti. Sampurna teh luar biasa. Mohon. Seueur keneh ieu teh patarosan. Aduh, Mudah-mudahan patepangan anu kapayun biasa aya ngaguar deui ya. Mohon hatur nuhun sadayana. Pamirsa sate acana amit mundur bade nyindekeun heula ieu teh tilu hal kunaon sih Allah teh masihan komitmen ka manusia anu tos digebrus kana dosa. Margi naon Allah teh ngajenan manusia dipikanya ku Gusti margi kunaon manusia teh diciptakeun sarimbak sareng Allah anjeunna masihan mandat ka manusia. Atau anu kadua tadi aya komitmen sababaraha komitmen tos ditunjukkeun namun komitmen anu puncak ti Allah teh nyaeta disampurnakeun ngalangkungan Yesus Kristus. Nah komitmen Allah teh salalanggengna sanes mung ayeuna wungkul namung di kahirupan anu bakal urang kasora. Puji Gusti mung sakieu anu tiasa digunem caturkeun pamugi ngajantenkeun kiat keimanan urang oge janten urang diberkahan ku anjeunna. Gusti Yesus ngaberkahan hatur nuhun.